Di dia para jamaah sadayana bulan Maulid bulan Mukacida Agung kade. Kunaon sababna bulan Maulid teh bulan Rabiul Awal teh disebut bulan agung sabab didinya dilahirkeunana jalmi nupang mulia-mulyana nupang agung-agungna nyata Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina pentingan Kangjeng Rasul dipedalkeun teh dina pentinganana ya. Eta para jamaah sadayana nepikeun keur nalika eta wengian dilahirkeun Kangjeng Rasul nepikeun bahwa cek dina ieu kitab mah nepikeun ka iblis cirik gauk-gaukan. Iblis teh cirik sehingga iblis teh cirikna opat kali. Urang teh lamun cara nginum ge ieu teh cai teh tidak nur Kangjeng Rasul diinum ku urang. Nah, teu pantes kitu ku urang syukuran. Gitu. Nah, pantes kitu aya jelema nu ngalarang maulidan. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Laku dipayung dan sami-sami jagakan puji asal puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Berena alhamdulillah orang sadayana dina kayaan sehat walafiat salawat wa salam ayuran jalan dipakai dan jalan dalam masalah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan kita tetap orang sadayana singkengi syafaat di Kanjeng Rasulullah amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang terus dikersakaken ku Allah bisa melaksanakan awas manakib, awas tawasul kalayan ditabihan ku maswaqiah. Insyaallah mudah-mudahan sadayana sinaya dina ridha Allah kalian barokah dengan Allah sadayana sigi pasien ka istiqomahan kekuatan tidak melaksanakan rupi-rupi ibadah kalian tidak dina larangan. Para jamaah sadayana alhamdulillah orang terus masuk ke bulan Maulid. Jadi orang terus masuk karena bulan Rabiul Awal. Ya Rabiul Awal, ya Rabiul Sani. Orang mah nyahona enak bulan Agustus. Bulan mulut, lain bulan mulut, bulan Maulid. Yang mulut jadi asal bener we orangnya. Gitu. Nah, ge urang mesti singkat-singkat geus Maulid ge mulut. Kumaha lah penting asal muludan. Bulan mulut padahal mah bulan Rabiul Awal. Geus Rabiul Awal naon Mas? Makasih dong Mas Im. Geus Rabiul Awal Mas Im. Rabiul Awal, Rabiul Sani. Terus tadi makasih. Segitu makasih guys, talup guys. Talup. Tapi lewat Agustus terus September terus ke September lah makasih. Oktober. Tunggu gaji berarti makasih. Ya tunggu gaji mah tanya dia karena bulan deh. Mau gaji mah tunggu ditanya mau gaji. Jadi tunggu gaji. Bukan gaji mah apa deh. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, cuma di awal, cuma di lahir. Geus cuma di lahir naon? Rajab, geus Rajab. Urwah keneh wae. Bulan lain roah bulan naon tah? Bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban ieu teh bulan urang itu saya.
Anda tanya ganti aki-aki ya. Masyaallah ya orang karena bulan ge geus teu nyaho saking riweuh hirup. Ngan riweuh wae bae. Masyaallah Gusti geus bulan Saban bulan Ramadan beres Ramadan. Bulan beres Ramadan. Lebaran. Kemudian nyawa inget lah beli baju mana mah. Lebaran beli baju inget ya nama. Masyaallah. Geus meuni kompak kan lebaran nya. Lain banyak aya bulan lebaran. Mana ya bulan lebaran? Cuma tinggal lihat ya kan anak tuh. Aya paket lebaran ya. Bulan Sawal beres bulan Sawal naon? Hafid eta hafid kene wae bulan hafid atuh. Coba ki bulan naon ki? Nulis kolot ki? Bulan naon ki? Beres Sawal. Bulan hafid teh nyaw. Ieu mah jika lamun nyaw ku diberi hadiah mah jawab. Bulan Zulqa'dah. Bulan hafid. Gusti bulan ulah cenah bulan kajepit kemenang dinya pae kawin kuku meunang kajepit banyak. Mau kesip ge aya kan kajepit teh. Ulah sini kajepit pantok. Bulan Zulqa'dah beres Zulqa'dah. Zulhijjah beres Zulhijjah. Beres Zulhijjah naon? Aduh bahaya ya Dinyaho bulan ya mau menang gaji gitu naon. Bulan Muharram beres Muharram naon? Sofar. Bulan Sofar. Kudu diapalkeun atuh pakai ku TK Lagi TK aja. Masyaallah Gusti daging kurang teh aya di bulan Rabiul Awal bulan Maulid. Di dia para jamaah sadayana bulan Maulid bulan Mukacida Agung kade. Kunaon sababna bulan Maulid teh bulan Rabiul Awal teh disebut bulan Agung sabab didinya dilahirkeunana jalmi nupang mulia-mulyana nupang agung-agungna nyata Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang teh kudu bangga gitu lain kira. Kangjeng Rasul teh dipedalkeun teh dina bulan nanti paras tuh Maulid ada bener enak Maulid teh mulut mending lah lumayan sakitu-kitu nya rada sani banyak Rabiul Awal mah. Kangjeng Rasul teh Muhammad bin Naam pasti Muhammad teh kade lamun urang nyebutkeun kieu Muhammad teh Rasulullah teh nyata Muhammad teh bin Junaid harita keneh teu meunang ngaitikeun kitu tetep kudu beres bina mah kasih bin Muhammad teh bejana tuh ade Muhammad teh bina bejaan Abdullah. Bina iya Abdullah nu mana sebenarnya nu tukang macu lain kata dia Abdullah mana deh Muhammad teh bin Abdullah bin apa sih bin Abdul Muttalib kudu diitikadkeun tah eta teh urang mah Muhammad tak mengakui Muhammad Rasulullah teh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib lamun lain bin Abdullah mah tetep tapi si Muhammad mana ke jadi kudu jelas kan mantakan diwajibkeun urang kedah nyaho jihad ti Kangjeng Rasul jeung ti ibuna. Nah, dinatijan ge kitu nya. Ti dieu para jamaah sadayana Kangjeng Rasul teh Muhammad
bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Masya Allah, kudu bagja tadi, kudu bagja. Sehingga dilahirkeun anak poe naon tah Mang Edi? Dilahirkeun anak Kanjeng Rasul. Ayo paros dilahirkeun poe naon? Poe naon paros dilahirkeun anak? Hah? Manya beungeut tak kieu poe Kemis ah. Poe pare meureun. Anu kieu poe pare poe Kemis. Gusti dah kan. Eta nepi ka kitu ya. Gusti dah. Eta teh kitu tah. Di dia para jamaah sadayana Kanjeng Rasul dipedalkeun dina bulan Maulid. Sehingga bulan Maulid teh bulan anu kacida agungna. Bahkan dina kitab mah para jamaah sadayana dina kitab dijelaskan kieu. Dina kitab Al-Bidayah wan Nihayah dina pentingan Kanjeng Rasul dipedalkeun teh dina pentinganana ya. Eta para jamaah sadayana nepikeun keur nalika eta wengian dilahirkeun Kanjeng Rasul nepikeun bahwa cek dina ieu kitab mah nepikeun ka iblis cirik gauk-gaukan. Iblis teh cirik sehingga iblis teh cirikna opat kali. Iblis teh cirikna opat kali. Cek dina kitab mah hiji iblis teh cirikna gagaukan keur nalika dilaknat ku Allah. Matakan iblis teh sebutna iblis laknatullah. Iblis teh nu terlaknat. Jadi dilaknat iblis teh. Gitu. Hiji tah. Nu kadua iblis teh ceurik para jamaah sadayana keur nalika eta iblis teh diusir ti surga. Ceurik iblis teh. Masya Allah, sedihnya jadi iblis. Gitu tah iblis, Masya Allah Gusti Allah. Anu katiluna para jamaah sadayana iblis teh ceurik keur nalika dilahirkeunna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceurik iblis teh. Keur nalika dipedalkeun teh. Ceurik. Nu kaofatna eta iblis ceurik keur nalika nyata surah Al-Fatihah diturunkeun. Kitu tah. Kunaon cenah mah iblis ceurik keur nalika Kanjeng Rasul dilahirkeun? Kusabab eta Kanjeng Rasul teh nyata dilahirkeun Kanjeng Rasul eta teh mere kabar gembira termasuk mere rahmat pikeun umatna jeung termasuk nyata ieu ngajadikeun hiji nu luar biasa bahwa iblis teh nyahueun eta kelahiran Kanjeng Rasul teh bakal mawa keberkahan. Itu tah. Katakan lain kira itu bulan teh bulan berkah teh. Nyahueun bahwa Kanjeng Rasul dilahirkeun teh lamun Kanjeng Rasul dilahirkeun teh eta teh jelema teh bakal ke ditunjuk ke jalan nu bener. Matakan iblis teu ridho nepi ka ceurik harita keneh. Supaya ieu jelema teh sieun ieu jelema teh nyata balener. Sieun balener. Matakan iblis mah teu suka lamun kana bener teh teu suka. Resepkeun kan. Sehingga secara otomatis eta iblis teh ngahalangan bila mana jelema meunang petunjuk ti Kanjeng Rasul eta iblis geus nyahueun bahwa eta lamun iblis ngalakukeun kajahatan teh bakal kajagaan. Jadi bakal kajagaan gitu. Bakal kajagaan. Kajagaan kunaon? Kajagaan nyata ku petunjuk jeung keberkahan ti Kanjeng Rasul. Katakan kitu tah. Pasti lalu urang teh bangga. Jadi umat Kanjeng Rasul teh bangga. Sehingga kieu para jamaah sadayana urang penting tah ku urang ngaos maulid
ngaos debat penting eta kan. Bahkan seueur dina kitab-kitab para jamaah sadayana dina acara maulid teh lain kira eta teh pahala teh lain kira nepikeun ka berlipat ganda pahala. Itu ngalipet pahala. Gusti nagung matakan urang teh ayakeun maulid teh dek leulitikan ge di imah teh. Maulid mah teu kudu urang tablik akbar, teu kudu urang gedean. Maulid mah urang sedekah ge sedekah, anjeun kunaon sedekah ya? Urang hayang mere kopi ka mana ye? Acara naon? Ieu urang hayang maulidan we, duaan yuk. Geus sakitu ge jadi maulidan. Gitu. Urang ngondang ieu, ka jelema ieu urang dahar di imah urang. Urang dek niat dek maulidan, dek mere dahar ka maneh jadi maulidan. Gitu. Maulidan dek kitu. Ngagungkeun intina mah kana kalahiran Kangjeng Rasul sabab eta kabar gembira pikeun jelema anu ngalaksanakeun kegembiraan dina eta bulan Maulid maka bakal tercegah tina siksa. Pasti lalu matakan urang teh atuh mun aya maulidan teh bubur datang kana maulidan gitu kan. Dugikeun ka naon? Dugikeun para jamaah sadayana eta tidinya seueur riwayat-riwayat anu nerangkeun teu saeutik jelema teh ku ngagungkeun dina kalahiran Kanjeng Rasul eta kenging kabagjaan. Di akhirat teh mah kabagjaan. Dan urang teh lamun bisa mah per imah teh ngayakeun maulidan teh nya. Da imah teh ayakeun. Eta tah. Masya Allah kitu tah urang teh mantakan kurang niatan lamun hadir maulidan teh niatan kade hiji urang niat gitu dek ngahadiran majlis sholawat gitu sholawat ka Kanjeng Rasul aku iman dek ngilu maulidan teh dek ngilu marhaba gitu hayang ngaos sholawat hiji tah menang pahala sholawat niatan deui kurang dek kurang dek niat deui ya dek maulidan teh maka maulidan teh dek naon dek ngadengikeun perjalanan kahirupan Kanjeng Rasul meunang deui pahala rupa-rupa pahala. Jadi itu sahiji. Jadi untuk maulid sama maulid teh gitu. Niatan deui kurang supaya menang pahala deui. Niat we dek maulidan teh dek hadir ka majlis supaya menang nasihat yang petunjuk menang deui pahala. Itu tuh double pahala teh. Insyaallah dek niat deui urang supaya menang deui pahala kumaha tuh menang deui pahala mah urang niat tidinya dek ngadengikeun kepribadian Kanjeng Rasul dek ngadengikeun akhlak Kanjeng Rasul urang hayang nuturkeun akhlakna Kanjeng Rasul meunang deui pahala. Gitu tuh hayang keneh deui pahala niatan ku urang tidinya niat dek urang dek ngaji dina maulidan teh dek naon nyata ngalobakeun kana jelema-jelema anu ahli dina kahadian meunang deui pahala. Hayang keneh pahala niatan deui kurang niat Gusti abdi dek maulidan teh dek supaya Allah mere rezeki batin berupa akhlak jeung sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loba pahala teh kade. Dina maulidan teh loba. Takkan lain kira kade. Maulidan geus tah didinya. Hiji urang anu paling penting urang jalankeun tah dina urang maulidan termasuk dina bulan Rabiul Awal ieu bulan nu dilahirkeunana nyata Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poe naon cenah Bapak Basim dilahirkeunana? Pinter poesan. Poe naon paros? Dilahirkeunana teh Kanjeng Rasul. Poesan atuh teh molotot wae. Jadi buat poesan teh bare jeung molotot ongkong. Gitu. Dina poesan poe Senin tanggal baraha cenah Bapak Basim? Nyawa tanggal apa sih? Medi bejar Medi? Bejar Medi tanggal berapa Medi? Tanggal berapa Medi?
Dilahirkeun anak diperlihatkeun tanggal baraha Kanjeng Rasul? Tanggal 12 bulan Rabiul awal tahunna tahun gajah. Kunaon disebut tahun gajah Modin? Ciki dari Modin gara-gara sejarah ya Modin. Ini juga dulu sekolah SD aja. Jadi masalahnya sampai sekolah itu. Modin budak kayak gini barisan ceritanya. Modin kayak ditanya kayak tahun gajah tahun naon gitu. Tahun gajah teh eta nyata Raja Abraha anu dek nyerang ka Ka'bah gitu, mawa tentara gajah gitu. Masya Allah. Tapi turunlah pertolongan ti Allah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayron ababil. Eta teh alfil, ai alfil teh gajah dikurang fil. Sehingga begitu dikirang ka Ka'bah, datanglah pertolongan ti Allah nyata berupa manuk mawa batu manukna ngaranna manuk ababil. Masya Allah. Aduh, masyaallah. Geus tah. Kitu tah para jamaah sadayana sehingga Kanjeng Rasul teh ieu bulan-bulan istimewa Rabiul Awal teh lain kira kan matakan urang daek urang hadiran gitu. Model hadir ge beda kan. Hadir bulan Rabiul Awal beda artinya. Beda kan. Lamun diniatana urang maulidan mana kita jadi maulidan gitu. Jadi maulidan nek niat ngaji eta mah nek ngaji ongkoh, nek maulidan ongkoh. Unggal salasa ge maulidan dicatat ku Allah. Niatna itu kanjeng teuing bari jeung eueuh dagingan ge gitu. Ieu kan urang malam maulidan teh kudu aya dagingan. Mun eueuh dagingan mah lain maulidan. Gitu nya. Masyaallah, Gusti daging ngagungkeun kade ngagungkeun ka Kanjeng Rasul. Masyaallah. Nah, Kanjeng Rasul teh nyata eta Kanjeng Rasul teh bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Sayyid Abdullah teh eta lain kira Sayyid Abdullah teh eta disebat lagi para jamaah sadayana cek Kanjeng Rasul mah eta kaula teh ti turunan anu dek disembelih itu pantakan Sayyid Abdullah teh para jamaah sadayana eta teh lain kira kasepna itu kasepna lain kira gagahna gantengna lain kira gagah ganteng Masya Allah. Kusabab naon tah? Kusabab nur Kanjeng Rasul tidinya aya dina Sayyid Abdullah. Dacan johir kada Kanjeng Rasul nembe nurna mantakan Sayyid Abdullah teh lain kira kasepna kusabab katitipan nur Kanjeng Rasul. Sedangkan nur Kanjeng Rasul mah diciptakeun langsung tina cahaya Allah. Masyaallah min nuri wajhi cenah. Cahaya Kanjeng Rasul mah langsung di cahaya kaula cek Allah masyaallah. Itu tah Gusti lagu mantakan lain kira. Nah, dina hiji riwayat para jamaah sadayana eta Sayyid Abdullah teh Sayyid Abdullah loba nu bogoheun. Dah kasep atuh. Pasti lu bogoheun. Da mantak teu deket nu bogoheun teh mah pasti beureuh teu kasep kitu nya. Kan anu paling aneh paros aya nu bogoheun da eta nu paling aneh mah. Gitu. Aneh bener ketika aya ge ieu teh apakah diperet ta pantri. Gitu ya masyaallah Gusti eta ge. Gitu Gusti eta ge. Ayo orang mah kudu make pelet aja, hayang teh supaya hayang teh masyaallah.
Nah, tidinya para jamaah sadayana eta begitu tidinya Said Abdullah teh loba nu resepeun masyaallah dina hiji riwayat mah lamun jelema lamun ngarendeng jeung Said Abdullah jelemana teh jelema goreng ieu hideung lamun ngarendeng jeung Said Abdullah jadi kaset kabawakeun kaset urang mah lamun deukeut paros mugi nemen ngarendeng jeung saja mau dit lain urang mah kajenting gagah ya ngarendeng jeung nu goreng kalah kabawakeun goreng urang mah ya jadi orang kabawakeun goreng jadi Said Abdullah mah kitu tah masyaallah Gusti dalem kabayang orang kasepna masyaallah da atuh nur Kangjeng Rasul atuh matakan loba nu resepeun ya selalu teu kapincut atuh masyaallah. Nah eta para jamaah sadayana seueur panjang caritana mah ngan menjelasna eta Said Abdullah teh loba nu hayang sehingga dibere ilham dah itu Abdul Muthalib teh ramana Said Abdullah teh supaya eta Said Abdullah teh dinikahkeun jeung Siti Aminah. Ku sabab loba ngaran Siti Aminah teh ayeuna eta Siti Aminah teh ngaku kabeh harayangeun ka Said Abdullah. Gusti lalu kitu nya. Kitu tah loba nu hayang. Begitu ditikahkeun jeung Siti Aminah para jamaah sadayana cahayana pindah ka Siti Aminah. Nur Kanjeng Rasul kita. Gusti lalu masyaallah matakan luar biasa ada. Matakan eta teh cenah Siti Aminah teh putusan teh santos rengse jarah ka makom Said Abdullah itu jarang atuh mau ke Mekah teh jarang-jarang daerah di pegunungan atuh jarang itu mun Said Abdullah mah itu aya kan eta ge Said Abdullah mah makomna tos di keramik pada zaman sadayana di pelataran di keramikan henteu teh Eropa rata keramik kiri kata rincakan negara Said Abdullah masyaallah Gusti dan kitu nya gitu masyaallah gitu tah matakan di dia para jamaah sadayana eta ningali kana riwayat Kanjeng Rasul mah sawaktu keur nyata eta Siti Aminah ngandung teh eta teu karasana naon gitu dugikeun kalahirna ge teu karaosna naon para jamaah sadayana itu kos urangnya urang mun riweuh urang kareka 4 bulan geus ngariweuh kitu urang geus ngariweuhkeun we begitu 8 bulan komo ngariweuhkeun keneh wae geus lahir ge ngariweuhkeun wae geus hantem-hanteman urang ngariweuhkeun kolot gitu teuing kalau memparwas dilahirkeun apa kerjaan bulan apa poek bulan tah apakah keur petir dor kitu nya keur hujan gede gitu Gusti lagi kita kayak gitu ya. Masyaallah Gusti alhamdulillah para sakitu geus dilahirkeun sakieu rupaan. Assalamualaikum. Eta lah para jamaah sadayana Kanjeng Rasul teh begitu kubrag ka alam dunya Kanjeng Rasul nyaeta diutus ku Allah eta Kanjeng Rasul teh ngagaduhan irhas. Jadi kali ayat irhas, ayat mukjizat, ayat karomat, ayat ihanat, ayat maunat. Ari irhasna kelebihan setiap rasul eta diberi kelebihan keur nalika alitna. Katakan Kanjeng Rasul mah kade. Naon sagala pake Kanjeng Rasul mah teu mantak hese gitu. Masyaallah nikmat matakan ayat kelebihan menurang ningali para jamaah sadayana
Kanjeng Rasul mah benten jeung urang kajenting sarua itu a'radul basyariyah kajenting sarua jeung urang itu tapi benten gitu beda kal basyari laislah kal basyari jadi Kanjeng Rasul mah kajenting jami tapi benten jeung urang gitu lamun urang mah para jamaah sadayana benten jeung Kanjeng Rasul naon bedana lamun Kanjeng Rasul mah lamun mafah lamun lempang daya kalangkangan ya urang mah kalangkangan teh nambahan urang aya kalangkangannya Kanjeng Rasul mah daya kalangkangan gitu urang sabab daya kalangkangan sabab atuh nek kumaha aya kalangkangan cahaya matahari nage tina nur Kanjeng Rasul ieu teh cahaya ieu teh ya lampu nu urang dipake ayeuna ieu teh tina nur Kanjeng Rasul lamun jelema aya nu teresepeun ka Kanjeng Rasul jelema nu ngahina kana turun Kanjeng Rasul teu make lampu atuh biasa Kanjeng Rasul atuh urang teh lamun cara nginum ge ieu teh cai teh tina nur Kanjeng Rasul diinum ku urang nah teu pantes kitu ku urang syukuran itu nah pantes kitu aya jelema nu ngalarang maulidan kudu tong nginum tapi sing hati-hati saketlak cai hujan sasiuk cai laut eta teh tina nur Kanjeng Rasul diciptakeunana urang dahar biasa teh tina nur Kanjeng Rasul urang nginum cai teh tina nur Kanjeng Rasul masyaallah urang ge diciptakeun tina nur Kanjeng Rasul teu pantes urang lamun dek kabangkan ka Kanjeng Rasul masyaallah lamun nyaho eusina eta jelema teh hayang ngalipuknya ka jelema teh bae jelema etik-etik kitu nya larang ieu ngalarang itu masyaallah mesti ieu teh tina nur Kanjeng Rasul sehingga Kanjeng Rasul lamun mapah taya kalangkangan kunaon sababna sabab kabeh cahaya nu aya di alam dunia ieu teh tina nur Kanjeng Rasul. Insyaallah nikmat punya kanikmatan matakan teu pantes jelema lamun teu maca shalawat teu pantes. Teu pantes. Jelema tara daek maca shalawat teu pantes. Teu pantes. Itu tina nur Kanjeng Rasul masyaallah. Matakan orang dek nyawa, dek kebon, baca sholawat ke Kanjeng Rasul bakal jadi subur, gitu kan? Orang dina usaha, dek orang dina ngawarung, dek orang dina ngoko, orang seukeun baca sholawat bakal berkah, pokoknya, gitu kan? Sehingga dek naon wege urang aos sholawat etalah kunci kabarokahan dirinya jelema moal nepi kana derajat nu luhur lamun teu melalui atanapi teu maca sholawat ka Kanjeng Rasul moal bisa da kabeh di Kanjeng Rasul moal bisa tong dianggap bisa aya jelema nya anu anti sagala eta anti sholawat anti muludan anti naon tingali da teh kamuliaan moal ayah kamuliaan ieu moal jelema nu kieu teh moal masyaallah urang teh bisa dibere mulia ku Allah teh kusabab urang ngamulyakeun ka Kanjeng Rasul kabeh mun ngahinakeun ka Kanjeng Rasul mah jeung ngahinakeun kana turun Kanjeng Rasul mah moal bisa mulia moal hina jelema nu kieu mah kabeh jadi sing hati-hati kabeh urang masyaallah itu tah matakan orang kudu bangga orang teh diriungkeun dina tempat majlis sholawat itu kudu bangga eta teh kudu bangga masyaallah teh sakabeh jelema urang baik macam manakib ge isina teh sholawat kitu tah nya urang teh sholawat tadi teh baca sholawat sallallahu ala Muhammad kitu mulai sholli wa sallim daiman sholawat pembukana dina sholawat bukana make sholawat kelas para wali hayang bisa naik karena luhur darajatna eta teh kumaha sholawat kan moal aya hiji perkara jelema diangkat ku Allah kamuliaanna lamun teu melalui Kanjeng Rasul moal
Dia sugan jenggotna nyangsar ketika aspal ke moal ieu. Moal. Urang omo atuh ayeuna urang usaha lamun hayang maju gampang maca shalawat ya. Kira-kira siapa tuh urang lamun bari usaha gini nya. Bari usaha teh nyak lantas bewe kieu gini nya. Kantas bewe nu gede. Dia nu gede ieu mulai jabareuna jelema teh mulai aya oah-oah naik. Ya, para jamaah sadayana lamun urang boga pangabutuh, boga keperluan, tapi kudu bener-bener. Maksud bener-bener teh kumaha? Maksud bener-bener teh sing yakin ka Allah, aoskeun ku urang surah Waqiah terus sambahan ku shalawat. Mun urang aya perlu, aya kahayang, aoskeun urang hek surat Waqiah sapoena 40 kali. Doana geus aya ieu kabeh. Sapoena 40 kali. Aoskeun. Itu. Berekeun ka anak urang, Jang, Neng, abah mah teu boga warisan, ieu we ta Neng, lamun ke sewaktu-waktu Neng hayang boga imah, bacakeun ieu, Neng hayang boga mobil, bacakeun ieu. Berekeun ku urang kidinya. Nu pentingna mah asal pake ibadah we. Geus jadi. Ilmu mah terus tepi katurunan turun. Ngaran-ngaran dina urang warisan mah satahap ya. Dia wariskeun ku urang ilmu teh. Matakan kiai aya kiai mama sidang lain para jamaah sadayana dugikeun ka putrana wasiat tah ieu ceklan lamun anjeun hayang naon we ge geus aoskeun ieu tah ieu doana urang mah geus tinggal daek maca kira-kira daek apa moal bacana. Kitu nya anu hese mah macana itu masalahnya. Teu aoskeun urang Waqiah fek 40 balik lamun urang hayang keur nyawa mulai nyawa teh supaya subur aoskeun urang 40 balik kitu masyaallah. Nah doa urang dirinya aoskeun urang. Shalawat tambahan ku shalawat ongko. Shalawatna minimal urang aoskeun 1000 bali gitu. Aoskeun sallallahu Muhammad sallallahu terus. Nah doa ka Allah hek kira. Moal kudu teu bisa ieu bisa. Ngan ieu nyata urang teh jadi ngan hoream wae. Kitu nya. Hoream wae masyaallah Gusti. Aoskeun tah ijazah hek. Ijazah eta mah sawe aoskeun manfaatkeun ilmuna hek aoskeun Waqiah urang doana geus aya na eta non urang aosana geus aya na eta kitu nya Waqiahna surah Waqiahna tinggal ngaosna hungkul hek nya itu termasuk urang ngaos shalawat ge sami nu jelas dina perkara naon wae tetep eta jelema nepikeun ka aya di hijab doana sehingga maena maca sholawat kadoprak tahahalang supaya ngangkat langsung doana menuju ke Allah langsung ku Allah ditampi. Masya Allah. Bisa eutik eta teh. Bisa eutik. Malah maki jenah para jamaah sadayana dina kita tangkil kaum. Saya jelema anu maca sholawat 70 balikan. Ke sholawat ya 70 baca atanapi 100 balikan. Ini atamarah 100 balikan. Saya jelema anu maca sholawat 100 balikan. Qadiyallahu wajatuhu bakal dicumpanan ku Allah pangabutuhna. Sab'ina di akhiratiha 70 fikir di akhiratna wasalasina di dunia ya 30 fikir di dunia. Urang lamun maca 100 sholawat 100 bakal dicumpunan ku Allah pangabutuhna di akhirat 70 di dunia 30. Eta teh hadis sahih gitu. Dina kita tangkih itu tah. Tiga urang na we hukul ieu mah. Hukul jerobah mah. Da lain hadis nu salah. Urang tiga urang na hukul gitu. Itu tiga orang na hukul. Kang Jam Rasul geus pasihan dirinya. Gitu. Masyaallah. Bacakeun urang shalawat sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad terus 100. Urang mah takal dina manaqib ge yang tawisna bisa bisa 11 bisa 100 katakan usahakan 100 namun 100
30 dicumpuanan tiket di dunia, 70 tiket di akhirat. Kayak di akhirat lu butuh. Di akhirat lu bapak butuh mah, pangbutuh terloba di akhirat. Loba. Mantakan dicumpuan kan? Bakal cumpuan. Nah, harus kurang sholawat terus, sekedar kurang sholawat. Tidak seberapa sholawat ke Masya Allah. Lamun hayangnya KBG baheula teh baheula amalan teh hayang sakti hayang naon teh jadi jelema salaki teh ngaos sholawat. Da moal aya kahebatan aturan teh sholawat. Moal para jamaah sana moal Masya Allah. Moal ku ngaos sholawat jelema tadina lemah jadi kuat. Ku ngaos sholawat jelema tadina teu nyaho ilmu jadi nyaho ilmu. Ku ngaos sholawat jelema tadina teu berkah jadi berkah. Ku ngaos sholawat jelema tadina miskin jadi berkah. Pasti dah gitu ya. Masya Allah, pasti dah. Intina ternyata urang teh bagja itu jadi umat Kangjeng Rasul mah teu aya kalangkan. Nu kadua keistimewaan anu memang eta nu luar biasa di Kangjeng Rasul anu beda jeung bangsa urang jeung urang eta Kangjeng Rasul mah para jamaah sadayana lamun eta Kangjeng Rasul setiap mapah setiap lempang eta aya nu ngaiuh-iuhan jadi iuh Kangjeng Rasul mah jalan mapah teh iuh we iuh gitu iuh itu cara orang kan panas wae lamun lempang makat ka dieu panas makat ka itu panas sakali iuh kudu make payu urang riweuh kitu nya disaksian eta teh para jamaah sadayana kenali ka dagang Kangjeng Rasul yaitu kubudakna Siti Khadijah saksian dah kitu Kangjeng Rasul Masya Allah beda deh Kangjeng Rasul katanya Kangjeng Rasul mah mapana ge beracara urang aya urang mah mapah teh luang rieu tiga maling gitu nya aya urang mah kalau Kangjeng Rasul mah tara tengah kalu tara gieu tangah gitu leumpangna kita cara urang pun lupa lupana kayak lupa tarik setengah lupa Kangjeng Rasul mah itu para jamaah sekalian kayak aya dina sifat Kangjeng Rasul dina akhlak-akhlakan dina tingkah-tingkahna Masya Allah. Nah termasuk naon deui termasuk Kangjeng Rasul mah kesan mage senyit keringatan senyit Masya Allah senyit badan teh senyit Kangjeng Rasul tadi minyakan itu bisa gitu ayo urang mah bau urang minyak ya lamun nek kanjeting make minyak ya anggar ya bau mah gitu temempan urang pakai minyak teh temempan bau we tetep gitu kambu ae urang aja masyaallah Gusti dah gitu ya tata Masya Allah orang bagja para jamaah sadayana termasuk nanti termasuk Kangjeng Rasul mah lamun ge kueh calik eta tempat calikna seungit kajenting Kangjeng Rasul tos angkat urang gerak tempat dieu urang ke lamun makat masih mampuan ke tempat dieu paros gitu kumaha tak bau naon masalah Gusti matakan sahabat terarangan itu oh tadi teh Kangjeng Rasul teh carita teh da ieu ku sabab seungit Kangjeng Rasul teu Kangjeng Rasul geus angkat ke jauh kitu kabel tetep Masya Allah bagjanya Masya Allah Gusti Insyaallah gitu tah segitu jeung deui Kangjeng Rasul lamun papan cek urang macek kasarna mah kiih pan tepat disebut kiih ka Kangjeng Rasul gitu Kangjeng Rasul teh kiih gitu mun ka paros tah karek gitu kiih cer gitu papan Kangjeng Rasul mah
papanna langsung diserap teh cirian. Diserap aja nyerap. Istinjana ge sami. Gitu. Teh air langsung diserap langsung. Bahkan dina jadi riwayat kalau Kanjeng Rasul bade papan gitu nya. Eta batu teh nyalampeurkeun. Masyaallah atuh batu ge uluk salam ka Kanjeng Rasul tatanggaan ge nya. Masyaallah. Saking kemuliaan. Mulia. Itu tah. Bahkan orang teh masyaallah. Urang mah lamun miceun teh ya, lamun miceun urang mah nyongso we eta kanyawan. Kanjeng Rasul mah kitu nya. Kanjeng Rasul mah teh terserah langsung. Ya urang mah lamun cara miceun kanyawan kitu nya nyongso malahan lamun cara mun paros mah aya benderaan lamun miceun. Aya benderaan. Ya jadi benderaan masyaallah Gusti eta gini datang. Nikmatnya masyaallah orang mah akan bagja orang berjanji buat Kanjeng Rasul masyaallah. Itu tah bagja kan ya. Sallallahu atuh kumaha da Kanjeng Rasul beda tuh. Tuangna beda jeung urang gitu nya. Urang ieu lamun dina dahar sunah hukumna urang satu acan dahar teh kudu ngadahar heula, ngadahar uyah. Di uyah teh berma aya. Bisa medahar teh uyah heula cocok. Ah dahar uyah heula uyah. Kayak lamun geus trekse tina tuang tina dahar uyah deui. Kapupun mah kitu ngadidik ke kolot teh. Ari ayeuna mah uyah teh laleuntan. Matakan pang awet-awetna lamun hayang awet lamun hayang awet lamun hayang nepikeun kas urang barang beuli hayang nepi ka sabulan sataun meuli uyah sih loba. Gitu. Tah uyah lain tira eta teh fungsina bila mana jelema sateu acan tuang ngamamheula eta uyah supaya teu terkena racun. Jeung beda daharna jeung urang Pak. Nya. Beda daharna jeung urang. Dina tuang lagi masyaallah Gusti kade dina sifatna masyaallah sifat dia orang tidak ngalaksakeun masyaallah. Nah, dina dahar lagi kitu sami Kanjeng Rasul tara loba deungeuna kitu tah dahar teh. Insyaallah urang mah lamun teu loba teh kitu asa teu dahar urang. Kumaha ukur tiba ukur ejan tari hungkul asa teu daan. Mun daang teh sayur aya, sop aya, naon aya karek karasa daan urang nya. Karasa daan. Kanjeng Rasul tara loba deungeuna. Masyaallah. Itu tah. Mudaharna beda jeung urang lah, mudaharna Kanjeng Rasul mah tuang Kanjeng Rasul mah masyaallah mulai di sisi terus urang dari sunah teh. Mudahar teh di sisi heula terus tomakati tengah gitu. Sabab di tengah eta dina tengah sangu urang dina dahar eta teh nyata tempat turuna barokah. Mun nginumna sami gitu. Dina ngopina urang lamun dina sunah-sunah ngopi sarua. Cek al-hadatnya. Masyaallah. Nah, guys, urang teruskeun para jamaah sadayana ternyata gini ieu teh keistimewaan anu memang urang patut bersyukur ka Allah. Urang nyeta dina ieu bulan Maulid teh bulan nu istimewa. Kusabab dipedalkeuna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah dina tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, insyaallah para jamaah sadayana ieu dilaksanakan urang pembukaan dina Rabiul Awal itu urang tajim, urang ngagungkeun kitu dina ieu wengi insyaallah urang nyata seueur riwayat-riwayat Kanjeng Rasul nu jelasna singkah hade urang tong nepikeun ka pegat dina maca shalawat ka Kanjeng Rasul kade tetap penting mata urang sing hati-hati kade komo kana turunan Kanjeng Rasul sing hati-hati urang munyakeun tong aya kageuleuh seutike kade masyaallah kitunya termasuk urang nyata
sing loba ngadoakeun lamun aya nu salah gitu, masyaallah. Nah, seueur nu jelas nama ieu kabagjaan pikeun urang dina bulan Maulid atau nanti bulan Rabiul Awal. Jadi nya kusi aya pertanyaan. Sudah laluan waktu nanya orang Maulidannya. Sudah laluan waktuna gitu insyaallah, tapi kita kabaran di pada jamaah sadayana. Ngan lamun muludan mau eta modin lamun dek 11-an lamun dek ngalesan dek jamaah sadayana kut masyaallah wa taala wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.